Wajibu sareng wajib pihakim diakna itu rusul alaihim eta muga tetep ka itu rusul as-salatu ar-rahmat Allah wassalamu sareng kasalametan. Naon al-fatonatu sifat patona hartosna cerdas para rasul. Wadituha sareng ari lalawanana itu sifat patona eta al-biladatu sifat biladah hartosna bodoh para rasul. Wadalilu sareng ar dalilna ala dalika kana yen rasul wajib kasifatan ku sifat patona eta annahu sanyana kalakuan lawin tapat eta lamun teu aya anhum ti itu rusul naon al fatonatu sifat patona lama qadaru tah yakin moal kadarugaeun atawa moal kawasaeun itu rusul ayyukima kana yen ngadegkeun itu rusul hujjatan kana hujjah alal khasmi ngalehkeun musuh wa huwa sareng ari itu ma qadaru ayyukimu hujjatan alal khasmi muhalun eta anu mustahil li annal qur'ana kana sanyana al qur'an dalla eta nuduhkeun itu qur'an fi mawadhi'a dina pirang-pirang tempat katsiratin anu loba ala iqamatihim tepan kana ngadegkeun itu rusul al hujjata kana hujjah alal khasmi ngalehkeun musuh wal jaizu jeung ari sifat nu wenang pihakim diakna itu rusul alaihim eta muga tetep ka itu rusul as-salatu ar-rahmat Allah wassalamu sareng kasalametan eta al-a'radul basyariyati sifat a'radul basyariyah hartosna sifat bangsa kamanusaan allati anu latu di anu teu mantak nganepikeun itu lati ila naqsin kana kakurangan fi marotibihim dina pirang-pirang martabatna itu rusul al-aliyati anu luhur kal marodi sapertikeun teu damang wa nahwihi sareng umpamana itu marod wadalilu sareng ari dalilna ala dalika kana yen rasul wenang kasifatan ku sifat al-a'radul basyariyah eta musyahadatuha kasaksina itu a'radul basyariyah bihim di itu para sahabat alaihim eta muga tetep ka itu sahabat as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalametan khatimatun ari ieu eta panungtungan sahiji yajibu wajib ala syakhsi ka hiji jalma naon ayyarifa yen nganyahukeun itu si syakhs nasabahu kana nasabna kanjeng Nabi atanapi ayyarifa di dieu yen ngamakripatkeun itu si syakhs nasabahu kana nasabna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi tegesna ti jihad ramakna kanjeng Nabi wa min jihati ummihi sareng ti jihad ibuna kanjeng Nabi fa amma nasabuhu maka anapun ari nasabna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi ti jihad ramakna kanjeng Nabi fahuwa maka eta ari itu nasab eta sayyiduna dunungan urang samudayana Muhammadun tegesna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillahi putra pamegetna Sayyid Abdullah ibni Abdul Muttalibi Abdullah putra pamegetna Abdul Muttalib ibni Hashimin Abdul Muttalib putra pamegetna Hashim
ibni Abdi Manafin Hashim putra pamagetna Abdi Manaf ibni Kusayyin Abdi Manaf putra pamagetna Kusoy ibni Kilabin Kusoy putra pamagetna Kilab ibni Murrah ibni Murrota Kilab putra pamagetna Murrah ibni Ka'bin Murrah putra pamagetna Ka'ab ibni Lu'ayyin Ka'ab putra pamagetna Lu'ay ibni Ghalibin Lu'ay putra pamagetna Ghalib ibni Fihrin Ghalib putra pamagetna Fihir ibni Malikin Fihir putra pamagetna Malik ibni Nadori Malik putra pamagetna Nador ibni Kinanata Nador putra pamagetna Kinanah ibni Huzaimata Kinanah putra pamagetna Huzaimah ibni Mudrikata Huzaimah putra pamagetna Mudrika ibni Ilyas Mudrikah putra pamagetna Ilyas ibni Mudorin Ilyas putra pamagetna Mudor ibni Nizarin Mudor putra pamagetna Nizar ibni Ma'adin Nizar putra pamagetna Ma'ad ibni Adnani Ma'ad putra pamagetna Adnan walaisa sareng teu aya fima dina perkara atawa walaisa sareng teu aya itu nasab fima dina perkara ba'dahu anu tetep ma aya dina sabadana itu Adnan ila Adama nepika Nabi Adam alaihi salatu wassalam naon punten dina laisa berarti balikan deui walaisa sareng teu aya pima dina perkara ba'dahu anu tetep ma aya dina sabadana itu Adnan ila Adama nepika Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam naon torikun jalan sohihun anu soheh fima dina perkara yunqolu anu ditukil itu emak